Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, teu hilap rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun urang sanggakeun puji sareng syukur ka kahadrat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan nikmat jasmani sareng rohani dugi urang tiasa patepang dina danget ieu. Dina waktos ieu abdi badi sakedik ngajentrekeun ngeunaan pentingna ngajaga kasehatan ti leuleutik. Urang kudu sadar yen kasehatan teh mahal. Cik bayangkeun, lamun urang ujug-ujug beunang panyakit jantung, pasti biaya nu kudu dikaluarkeun teh mahal. Jeung can tangtu oge urang teh cager. Tah, kumargi kitu ngajaga kasehatan teh penting pisan. Lamun badang urang sehat, ngalaksanakeun naon wae ge pasti lancar. Bangsa anu kuat, anu upami bangsa ngagaduhan rakyat anu sehat di jerona. Lamun rakyat sehat, negara oge janten kuat jeung sabalikna. Urang salaku pelajar kudu bisa ngajaga kesehatan dina hal-hal anu sederhana saperti hudang isuk-isuk, tuluy mandi jeung tuang anu sehat. Sate acan angkat ka sakola teu kenging tuang seueur-seueur, sabab lamun tuangna kaseueuran pasti urang bakalan tunduh jeung teu fokus diajarna. Tos kitu, lamun aya pelajaran olahraga, urang kudu sumanget miluana sabab olahraga ngajadikeun urang sehat. Lamun keur istirahat, orang oge kudu tuangeun anu sehat. Biasana tuangeun anu sehat katempo tina bungkusna. Urang ngarah kasehatan urang tetep kajaga, urang kudu ngajaga lingkungan tetep bersih sabab lingkungan mangrupakeun sumber kabersihan tina panyakit. Jadi, hayu urang piara lingkungan dina kaayaan anu sae. Tah, kumargi kitu, mulai ti ayeuna hayu urang babarengan ngajaga kasehatan awak urang, teu kudu ngadaguan engke. Hirup sehat mah babari nyaeta ku ngajaga gaya hirup anu teratur. Para hadirin kasadayana, rupina dicekapkeun sakieu anu dipika hatur. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.